Hirup tebar inung kieu itu gak kudu nah awak geriksak dari dia. Kudu ka mana ieu neangan ieu. Kasih ela kitu minjem si Incung. Moal bogaeun cuma. Lieur ka mana ieu? Beas eueuh, kopi eueuh. Segala eueuh. Sugan ka rek ngidar sugan saeutik-keun. Gana hasil. Ulin ka Pakades kira lieur kieu. Masana butut di mana mah. Saya ucing cicingnya tong nyedar mana? Saya ucing. Lauk tinggal nguluna bisa di tahu. Kopi euy. Yang udud. Gua jelema hiji acan nu ngaliwat ya. Si Mang Bokir ka mana cenah yang udud dan enta katanya. Tapi duit receh yeuh. 3.000 4.500. Mahi lah kopi jeung udud mah. Sugan muka keneh di warung hareup. Heuh. Cenah saha di pos lagi nih. Warung heula kan kopi. Punten. Mangga. Bo, pesen kopi. Kopi mangga. Kopi Bu. Kedap. Itunya Bu. Ya, kedapnya. Ya, diseduh. Itu boleh. Ai si preman sok ka dieu keneh Bu. Nya kitu teh we, geuningan da keneng diwaga, geuningan di lengkap wae. Tong dibere wae nganyuk Bu. Nya meni resah teh di pasihan ngaut-ngaut dagangan abdi. Oh nya tuh. Kumaha nya atuh cing sangkan teu ieu laporkeun kitu ka polisi. Oh antong ke ulah. Ih, Laporan ke keamanan setempat we ka Palinmas ke. Mun mangga ieu kopi. Rokona sabatang. Oh, mun mangga ieu. Wah, tos paham deui bener. Tos da ka bapak preman mah sieun. Ngai sanes preman abi mah. Wah, sanes nya. Sana abi mah premani. Yo nya. Tah Bu nya, tah jeung rokonya. Muhun mangga. Nuhun pisan. Cocok ya Bu cenah naon anu burabuta gondrong nu preman teh. Wah tos ka abi Bu. Nya mun mangga ke diwartoskeun ada mun Nya, saha. kamu teh gelasnya Bu nya. Oh nya mun mangga. Kamarana cenah caritana ngararaona ieu teh. Si Skamling. Bokir eueuh ieu teh. Barudak kadeueuh can kadar ieu. Dek nyeungeut rokok. Korekna. Tah. Yang nanti saja kuat yang ngarokok. Aduh. Kemana saja? Nyata saya teh liur. Ku saya ditunggu-tunggu di dia tadi. Dari sini? Iya. Nunggu. Saya juga kesana kamar teh liur ya. Kayak budut. Coba duduk belah sini. Jangan di sana. Sini. Di dia. Di sana aja. Iya. Kenapa gitu? Ya biar enak. Enak ngobrolnya. Oke, kayak gitu cara nama saya mana? Iya. Melalui punya rokok atau Apa? punya rokok? Punya 1 batang saya teh. Ntar dulu. Tadi teh boga di 4.000 saya teh. Ya. Pengen ngerokok aja ngopi. Dibeliin 4.000 udah gak kuat dari pagi gak ngerokok. Sama. Bangun tidur teh saya teh enggak kita itu boga udud. Sama deh. Udah. Itu lah. Alah, sebatang-batang natulah. Jangan natulah. Paling ini saha itu kehidupan dari dulu apaan bebarengan. Iya, kan kokok seminum, sedahar. Jangan natulah. Salah. Kok juga sahawai kuat atuh saya teh tadi nunggu yang pakai bensin nyem korek teh. Yang nyeungeut. Ieu apaan dari dulu teh bebarengan. Bebarengan teh. Ngabuh bareng. Iya. Tidak makan bareng. Gimana kalau bagi 2? Bagi 2,5. Aduh. Setengah. Ai seungeut teh mana koreknya? Ya Allah. Justru itu tadi pada disimpan di dia teh. Yang korek ka dieu teh. Yang nunggu ngaliwat, yang ngerokok, yang kuat barengan, dia tidak punya korek teh. Lain naon, mesti kuat. Juga yang kopi.
Sarua, sama saya juga. Wah, punya kamu mah. Punya, ya. Tanggung sedikit lah. Ah, tuh. Iya. Biar mantap minumnya. Enggak. Rokoknya. Enggak. Tuhnya. Ah, jelema sulit, si pahit. Ih, tuh dia ngomong aja diinum cenah mah. Geus aya gitu hanya. Si pahit sia. Yang pelit-pelit tuh jadi bahe tuh bawa Kedengung. can diinum canaon. Ah. Kacau.